wal maqo wal maqalatus sadisata asyarata lan utawi ucapan kang nomor 16 iku kila den ucapaken opo inna syahwata satune syahwat iku tusiru ngadadiaken ya syahwat al muluka ing piro-piro raja abidan abidan ing hamba painaman maka satuhune uang ahaba kami kademen yaman sayan ing sawiji-wiji bahwa maka utawi man iku abduhu hambane se cariosan anu nomor ka 16 Said Muhammad Nawawi misaur perihal anu berhubungan sinong syahwat berarti ieu mah tos kana urusan hate bila mana urusan hate berarti ilmu kamaripatan. Nah urusan hate ilmu kamaripatan berarti batiniah. Ieu mah hungkul sebatas urang di paparinan uninga nya ku mantena perihal anu berhubungan sinareng hate. Nyata hate teh sok aya anu ngeuntepan. Naon rupana nyata syahwat. Hartosna syahwat teh naon nyata tina syahwa anu hartosna anu ngajak gitu. Tah, anu ngajak, anu ngadorong, anu nuntun, tah eta disebutna syahwat itu Muhammad. Tah eta anu ngajak kana hate disebutna syahwat. Anu nuntun kana hate disebutna syahwat. Tah eta anu nuntun teh rupa-rupa. Anu rupa-rupa. Tah bila mana eta jami katuntun manahna, kaajak manahna, kadorong manahna tusirul. Tusiru al muluka abidan. Maka eta syahwat bila mana ngadorong kana hate, ngajak kana hate, salajengna hatena kaajak kadorong. Ku eta pangajak teh sakuma urang tos apal yen hate teh kedudukanna seperti raja, mangka eta raja moal jadi raja. Bila mana hatena geus kadorong, geus kakuasai ku nu namina syahwat. Bakal jadi naon eta raja? Jawabanna jadi abidan, bakal jadi hamba, bakal jadi pelayan. Tuh, pelayan naon? Pelayan pangajak hate. Fa inna man ahabba syai'an fa huwa abduhu. Maka saestuna jami bila mana geus resep kana hiji perkara, maka eta jami rela jadi hambana eta perkara. Lamun teh mah hate geus kakuasai ku pangajak hiji perkara, maka eta hate bakal rela, bakal ridho, bakal teu sawios-wios, bakal monggo jadi hambana eta perkara anu dipikaresep ku hate. Bade pamegat itu Ahmadnya resep ka istri. Nah, isi eta ku urang teh pokona mah geus cek paribasana peuting ka impi-impi beurang ka tempo itu. Urang bilang geus emut kadinya teh teu ngeunah dahar, teu ngeunah nginum, teu ngeunah sare. Satuluyna asa dina kongkolak soca weh rupana teh nyengcelak gitu. Tah, kusabab nampangna kitu hate geus kakuasai ku eta istri kusabab resep. Tah geus resep ka eta istri mangka ridho dijadikeun babu atanapi dijadikeun pelayan ku eta istri da nu dipikaresepna teh. Karek panggih bala isi eta biasa ka urang teh punten nya mangga teteh gitu. Nah, pangyanakeun cai, kanggo teteh mah. Nah, ridho pisan. Tapi seur sakuma 2 ember, teu boro-boro 2 ember, 7 drum. Ku pangyanakeun. Teu ridho. Lain unggul 2 ember 7 drum gitu ridho. Walaupun cek jelema mah hina eta jelema. Ku awewe menisotkan ka dijajah gitu. Tuh, anu geus resep mah moal mikir hina. Nya, moal mikir kahormatan anu dipikirna nyata hayang mereka bunga kajama anu dipikaresepna.
Nah satuina hate manehna bungah kusabab deket anu jeung anu pikaresepna. Tuh kusabab kitu dek dijadikeun naon ridho. Tuh nah urang ge ngaji kitu Muhammad. Naon geus resep dek lami dek sakedap dek siang dek wengi ridho we. Ngeunah resep gitu. Tuh matak ieu ngabangkitkeun resep ngaji ya. Nya carana eta tah. Kudu kapenang. Matak aya paribasa heula meureunnan. Tak kenal makanya tak sayang makanya tak cinta. Kudu kenal heula ente Muhammad jeung nu namina ngaji. Kumaha cara kenalanana? Kudu apal kana niat ngaji teh Muhammad. Anu 7 teh nya. Dalam tolab ilmu teh. Tah berarti geus kenal. Sugan meh kenal teh dikenalkeun jeung eusina ngaji ku ngaji teh dipesek bade ayeuna ngaji teh. Tuh. Napangna urang kudu ngaji. Tuluy jang naon pangna urang kudu ngaji. Titah saha urang kudu ngaji. Kanggo naon lamun urang teh geus bisa ngaji. Jeung naon manfaatna ngaji, naon madaratna teu bisa ngaji. Naon kaistimewaanna jalma anu ngaji di dunya, kaistimewaan jalma anu bisa ngaji keur di akhirat. Kumaha kamanfaatan ngaji jang pribadi, kumaha kamanfaatan ngaji jang kulawarga, kumaha kamanfaatan ngaji jang umum. Nah, kumaha kamanfaatan ngaji jang di dunya, kumaha kamanfaatan ngaji jang di akhirat jeung satuluyna. Tah dibahas eta, berarti urang teh geus apa mah sugan we. Jadi sayang jadi resep. Nya jadi cinta teh ya. Tah geus cinta mah deuk jadi hambana ngaji ge ridho, made guru-guru baheula. Nya made guru-guru baheula, made contoh pangarsa ama tangsi nya, pangarsa ama tangsi. Asa tibalik kitu teh magahan teh. Kumaha tibalik teh mantanna mah Yuswa sakitu sepuhna nya bapak kaditu ge tos dugi hampir kana 70-na 70 tahun Yuswana teh. Bapak 7 tahun ngaos di ditu teh. Tuh. Lamun secara fisik tos sepuh kitu kondisina berarti tos ngirangan. Baik soca, cepil, salajengna lisan, panangan, pean jeung sajabana. Anu dohir nu batinna sami. Ku sabab ngirang kitu pasti nya jadwal ngaos bakal dikirangan. Salajengna waktos ngaos bakal kirang. Tah anjeunna mah sanes kitu, justru sabalikna kitu Muhammad. Fisikna asa beuki sehat, sugan ngawuruk make kaca soca sakitu geus sepuhna tah. Deuikeun ka 75 hampir 80 teh henteu teh kaca soca. Ayeuna budak ayeuna pan etehnya karek 30 tahun geus kaca panonna geus sabaramina. Tuh. Henteu ngaos Quran, kitab sangkirang alalit hurufna teu di kaca socaan, sehat. Cepilna seukeut. Janten santri nu aya di kobong teh mantena di bumi ka kuping padahal mah jarak tebih atuh. Secara lahirna, secara batin anjeunna hafalan santri kumaha kaayaanana. Tuh, da kusaha seukeut anjeunna mah. Santri sadayana nu kitu nu kieu didoakeun matak maranfaat ilmuna. Tuh. Salajengna waktos ngawurukna kedana kirangan justru ditamahan. Sok contoh di maghrib 6:30 eteh sabada beres berjamaah maghrib 6:30 ngaos kitab balagan duikeun ka tabu 8 Isya beres idinya berjamaah Isya duikeun ka 7:30 teh cici 7:30 ngaos deui atuh aya tabu 11 teh komode atuh nuju anjeunna lamun dina tuang mah nuju ngalimed raos gitu 11:30 teh anjeunna teh nemeem 11:30 nah kitu berkahna mantena santri ge asa nikmat di urukna teh teu ngaraoskeun capek tunduh cangkeuh kitu beda jeung ayeuna nya di uruk ku Amang Muhammad ge pan capek Muhammadnya teu capek bujur capek panon Muhammad ge ngorong nyoliang ceuli wah gulak-gilak jeung siga tunduh
Eteh sarua dibayangkeun mitio sakilang geus sasegoro gitu reuhak ka ditu kana urun nyaron seseuheun dibayangkeun ya Allah dan nu magahanana ge kieu atuh teu ditahajudan teu dipuasaan teu diwiridan santri teh teu ditirakatan sebagai gaduh ilmu jeung manfaat teh tuh pai ulama kapungkur mah teu disagedengeun ngawuruk teh ditirakatan santri teh ku wiridna ku saumna nya ku disedekahanana ku sae akhlak guruna teh ku didoakeun siang sareng wengina teh matak cekap garadu ilmu jeung manfaat oge da guruna nyaahna lain nungku lahir jeung batin nyaahna lain nungku anu katempo jeung nu teu katempona ari ayeuna mah atuh mode bapa mah kieu teh cemen atuh nya matak lamun teu cinta ka guru teu cinta ka ulama baheula wah berkah teh geus kapenet moal aya moal ngagejlig ka nu magahan ka ditu netes ka nu dipagar moal tah geus bapa mah rumasa teu bisa komonya nutur-nutur nyonto sagala rupana ti guru mah teu tiasa jauh pisan nah maka mihapekeun diri nyangsakeun badan kamarantena ku nyonto nu bisa gitu teu modern mantena ngireungan teu modern mantena nitipkeun ilmu ti kawit ilmu itu ilmu ieu mangrupikeun kitab diwurukeun kitabna walaupun kitab zaman ayeuna babi buru loba da teu ngaji kanu itu mah teu wantun magahkeun ye nu diaji ti mantena salajengna mantena tos teu aya tapi aya kuburna di jarahan tah eta hoyong nyambungkeun karomah barokah ti mantena kana diri bapa supaya sautak saeutik lamun magahan teh aya netes kanu di pagahanana kitu Muhammad walaupun nu ngajina gulak-gilak nu ngajina kitu nya dan nu magahanana ge kieu walaupun kitu sakudak sakedik karomah barokah guru anu nempel kana awak salajengna ieu awak dipake magahan aya netes sautak saeutik walaupun kebulna kanu dipagahan tuh tah kapungkur mah barudak teu sembarangan ngawuruk teh nya magahan teh teu sembarangan teu moda mama tangsi diantawisna pangarsa mama tangsinya mama Cipedes tah setengah 12 teh cici tah tras istirahat mantena santri mah balik rupa-rupa di kobong teh Muhammad jam sakitu mah teh lapar atunya wah neangan kastro aya kerak berebet ku senok dikerik atuh atuh kerak hideung geus sopi keur lapar kitu nikmat katel aya leucir meusan bating urut naon dicocolkeun teu mikirna nikmat subhanallah aya eblek nangkup teh cici dibalikeun aya rame teh urut sangu di dahar we di santri Sia Muhammad baheula santri baheula cai ungku aya sagelas ku sarerea baheula do santri anu nyaan di pasantren mah kitu dugikeun ka ayeuna nu pasantrenna nu made jaman baheula mah nya kitu we sakulah sakoli sakokoh itu ieu matak adem ayem seiya sekata teu aya pacengkadan teu aya pasea tah anu geus aya pasea teh nyata anu geus teu aya sakulah sakoli teu geus sakokoh teu sagelas bersama saeblek bersama sakal bersama ku modern tah itu kitu ku modernna masing-masing atuh Muhammad tuang kana piring masing-masing gitu teh cicinya masak masing-masing digrupkeun teh cici teh wiwi teh-tehan kabehanana 10 urang grupna nu masakna ibu ijem gitu ieu mah urang tinggal itu ieu teu mikiran dahar teu mikiran nginum teu mikiran yeuseuh bahkan kari rap kari am kari make tuh geus teu aya sakulah sakoli teu aya sakokoh
kakobong masing-masing mau piring, mau gelas, mau senok, mau pesok. Itu ieu teh sakukah tas teh sakokoh. Namun teh mah baturan namut gelas teh wawa. Sarua teh ipah teh gareuleuh itu cenah ece nu aya ece ka mana nya tah acan diwasuh moal. Toh matak seueur bengkah teh ku sabab nu modern. Nah, perekatna barokahna teu sakulah teu sakolik. Teu kapungkur mah teu aya guru namu tuluy disuguhan cai. Cai teh lain hiji baheula mah teh nyuguhan ajengan teh komo guru mah. Sabaraha rupa teh cai teh, cai herang, cai susu, kesenengna kopi. Aya 2 aya 3 na ngabarak komo ari keur acara mulud rajab mah. Atau pangaosan dina meja teh ngabarak. Tah anu maksa naon da beureum mal dieueut sadayana ku guru teh. Najan sagelas ya jarang diseepkeun. Tah diantosan baheula mah sesana teh saya teh diantosan. Kitu sesana teh walaupun teu kaeueut sadayana diantosan sadayana. Nah geus diantosan kiaina geus teu aya tah tilas eueutan teh diboro baheula mah tuh. Eut kiai baheula diboro. Oh gupgap sa legok ewang itu baheula. Teu mikirkeun ieu ajenganna bengek. TBC, paru-paru, liper henteu barokahna. Kusau di eta ajengan teh dina manah jeung dina emutanna teh aya cahaya ti Gusti Allah. Naon rupina? Dipikirna ilmu. Lain jasadna ilmuna anu nyangkaruk dina manah, anu nyangkaruk dina emutanana. Digerakkeunana ku ruhna di ilmuan. Itu Muhammad. Ruhna jadi gerak ku ilmu. Gerak panangan, gerak lambai, gerak soca, gerak. Ku ruhna aya ilmuan, termasuk eueut. Tuh berarti gerak. Napasna aya ruhan nu ngagerakeunana naon? Ilmu. Berarti gelas eta nu antel kana lambeina, antel kana pananganana berarti kataplan ku ruh anu aya ilmuan. Ilmu teh nyaeta barokah matak nyesa teh buru-buru dicanak dieueutan. Baheula ge bapak kitu teh ku Pak Haji. Tuh urut guru maneh. Mama tangsi. Oh ayo. Apa saeutik? Maneh sok-sok beres. Setik ewang. Baheula mah teh cici. Komo mulud rajab mah nya. Ngabarak. Najan teu kaeueut sadayana tapi tos katempo dihaturankeun kanggo ajengan. Wungkul karek katempo gitu kacepeng teu kaleueut komo nu kaleueut mah. Nah, karek katempo teu kacepeng oge komo kacepeng geus kanggo haturan ajengan dibarateun geus dieueut ku ajengan. Ya pada geus pinuh barokah eta teh. Parebut baheula mah. Teu ngemutkeun liper teh henteu teh cici komo nu sehat mah. Barokah. Ayeuna mah. Nya teh cici eta mah urut amang cek mak teh cici teh. Nah iteun ka dieu keun naon sakuluh. Nah cek apa teh cici teh. Cek teh cici hadek eueut ku abdi. Naon geulis ya. Bu amang teh nyikat gigi. Bating teh udang sare teu ka dieu dahdir ngelik. Geulis ya piceun di teu ka kolong. Tuh nah. Baheula teh. Bojo ajenganana ge teh kitu baheula mah. Tuh tilas carogena urang teh titip diri sang badan teh merenah ya da menangkeun salaki anu ngarti kana ilmu agami. Duh aya tilas seueutna dieueut ameh anjeunna langkung mahabbah ka carogena, caroge langkung mikanyaah ka anjeunna dieueut. Tuh tah ari ayeuna pan dipiceun urut bapa maneh teh sawa piceun atau dipiheulaan nginumna miheulaan salaki. Nah anu miheulaan meh awet ma awet. Ameh apet cenah tah tibalik lain kita teh kuduna kasalakikeun heula urut salaki teh pamajikan lamun dipiheulaan ku pamajikan teh salaki cucungah. Eta teh sok rada piomongeun teh piomongeun teh. Komo kapahi ku salaki mamah jeung miheulaan sagala. Tah kitu. Ulah eteh mah. Nah tapi caroge heula geus aya sesana tah baru dileueut ku urang. Keteh
urang beuki mahabbah ka caroge beuki perhatian ka urang. Lamun dibalikeun dipiheulaan ku eteh teu caroge ke bakal deet dicarioseun. Komo katinggal mah. Ulah teh kudu caroge heula tuluy eteh kitu teh ipahnya oman. Ulah dibalikeun urang heula teu salaki deuk katempo deuk teu katempo ulah urang caroge heula tuluy urang. Baheula mah Muhammad mamatang si atuh da pangarsa mamatang si mah bageurna luar biasa sami jeung ibina. Tah lamun ti magrib teh nu tilas asar nyanguna teh sayogikeun teh sabaskom teh cici baskom agung lain baskom leutik 2 baskom jeung rencang sanguna teh sangu teh simpen na lomari jepret teh dikunci siet kuncina teh dicanak digantungkeun kangos santri bok bilih lalapar wengi poekan bilih isineun pawon teh eta teh seperti tentara ti Arabnya ungka-ungku gitu ngabring nyanak piring nyanak eblek nyanak kastrol eusianeun itu rame. Nah ti lebet teh pangarsa misalkan karesan batuk wah birat dukdak wah rame di lawang teh silih suntrung teh dareuwas teu pokom kantana bade kajaman pangarsa pan ngahurungkeun listrik wah geus eta dinya mah lamun hayang ngaleungit lamun bisa ngaleungit deuk hayang ngaleungit wah eta nu namina seperti simut digebrak gitu birat. Nah tapi da pangarsa dengar tos teu wantuneun kaluar ieu mah karek ku dehemna tuh tah anjeunna tabu 2 gugahna teh tabu 2 beda jeung bapa jumlah melu Pak Ahmad tak bapa teu mahapekeun diri ka guru ku ilmu ti guru dipagahkeun kitab ti guru dipagahkeun walaupun kitab maloba ilmu pabalatak ladang-ladang ulama nu sanes ajengan nu sanes komo deui tina HP mah leuh tina buku geus babi bro da lain jalurna atuh lain mihapekeun diri tah mah ceuk bahasa kolotah cul dogdog kari igel aya ladang ngaji diingkeun kitab ladang ngaji di lomarian dierakan disimpen ari buka buku ti toko kitab tinu lain-lain informasi atau ilmu tina HP diteleg buleud-buleud tah eta nu lepat teh tah sami jeung teu nitipkeun diri nyangsakeun badan ka guru maya barokahan sebatas bisa nyarios pinter pengetahuan memang luas jeung jero barokahna eueuh kalusanana eueuh tuh kadituna nu jadi sababiah nulungan dunya jeung akhirat mah aya sabab anu bisa jadi sababiah dunya akhirat mulia nyata ti guru teh disimpan teu didama-dama tah ayeuna keur usum nu kitu teh mata kacau pabeulit tuh eteh ieu mah matangsi nya geus kitu ti tabu 2 teh gugah ti kawit mantena mah tahajud ngadares Quran nya mutolaahan kitab jeung sajabana. Nah, enjing-enjing tos berjamaah teh subuh. Ngawuruk santri pameget bapa ge sok kapiwarang. Anu ngejah mah ku bapa di masjid teh. Terasa bada rengse tabuh 6:30 ka bumi ngawuruk santri istri. Ti kawit Qur'ana kitabna sorogan tiluan-tiluan. Tuh, teras dugikan ka waktos duha tawakat tuang anjeunna mah. Ari bapa mah ulah geus ngopi geus sagala tek bengek digebruseun bala-bala odading. Nah da aya ka kobong teh ngan teh odading 500-an 2 baheula mah. Urang tangsi, odading bala-bala gehu kopi teh manis matangsi mah ngawuruk. Laos sareng sena duha sabada ngawuruk. Tabu salapan ngawas deui. Kitabna ge arageung atuh tafsir Jalalain, tafsir Munir, Wahab, nya Fathul Muin, Alfiyah, Johar Maknun nu diaos teh. Ihya Ulumuddin komun wengi mah. Salajengna duikeun ka 11:30 teh cici. Istirahat teh santri mah atuh langsung nu dibayangkeun kastrol deui, nu bobo rupa-rupa nu ngadongeng teh. Matang si mah leleson. 1:30 1:30 teh
tos di zaman manten nama tos siap-siap berjamaah. Ya setengah satu biasa mantena berjamaah tarang akhir-akhir salat lohor. Sabab anjeunna mah waktu saja ngaji. Ngahirkeun salat berjamaah ngahirkeun salat sunat nyanak waktu padilah. Ngaji hukumna wajib kitu anjeunna mah. Berarti mending keneh mayunkeun wajib daripada waktu padilah nu hukumna sunat. Tuh, mamatang sih maku bakatku cinta-cintana kana ngaji teh kitu. Ya sakumaha ceuk dina katerangan ieu tah Muhammad inna syahwata tusirul muluka abidan. Bila mana-mana tos terkuasai ku syahwat ku pangajak teh model pangajakna kana ngaos geus cinta kana ngaji mangka ieu manah teh ridho janten hambana ngaji. Ridho mah mamatang sih. Tuh tabu hiji teh sorogan deui ngawurukna teh. Duh. Santri istri duikeun ka 1:30. Tabu 2 tah balagan deui kita. Preg sadayana dugikeun aya 4:30 teh. 4:30 netepan asar, istirahat me. Tapi mantena sok ngawuruk deui istri. Isi mah diseueurkeun sorogan. Ya. Tah santri ditugaskeun nu ageung moe bapak sok kapiwarangannya tasripan gitu ngawuruk teh. Jeung sajawa saja pokona tong aya waktos anu kosong we kitu kecuali Kemis malam Jumaah. Hati lohor eta maka magrib istirahat, magrib marhaba jeung sajabana. Tah Jumaah opsi disebutna jumsih, Jumat bersih persiapan masih dianggo netepan Jumaah. Tah tas tak ngeureuh deui magrib sabada Jumaah nyata malam Sabtu. Mamatang sih mah terase kitu teh lamun di etang kulemne ti tabuh 2 nya gugah. Anjeunna tabuh 11 ka tabuh 2 11 12 1 2 4 jam. Tina sadinten sawengi teh cici. 24 jam teh dianggo istirahatna munggul 4 jam. Anu 20 jam nama dianggo ngawuruk manten. Tah kitu teh ridho naon sababna manahna kusab geus dikuasai ku pangajak kitu anu eta pangajak teh ngajakna kana cinta kana ngaji tak manahna ridho dianggo ngaji. Ih tuh ngan berkah guru nu kitu muridna ge semangat. Ih lepar lamun nganteunkeun ngaos teh karaos bapak mah alhamdulillah lain ngagueulkeun nya sok parios kita bapak mah logatna pararinu atuh. Da ieu nasoihul ibad. Teu aya nu lowong. Lamun lowong imah kusabab teu ngaji teh keur menerkeun cai atau kaparang keur ngontrol di serang ya. Atawa di piwarang ka mana gitu ku pangarsa. Atau gering ripuh itu neme teu aya logatan enga-enga disorogeun ka santri anu katinggalna geus paham gitu. Alhamdulillah. Itu nya. Itu mah main. Itulah zaman ayeuna geus jarang. Nya ulama satos kitu, kiai satos neme. Jarang. Anjeunna mah ungkul lamun thariqah teh mah. Thariqah ngawuruk we anjeunna. Thariqah ngawuruk we kitu. Ngadeukeutkeun manah emutan salira ka Allah teh ku ngawuruk. Saur mantena sakumaha dicutat ti rapido Kangjeng 3 rupi anu dipikanyah ku Allah. Hiji nu ngawuruk, kadua anu diwuruk, katilu kajami anu cinta nu kanu ngawuruk jeung kanu diwuruk. Teh eta we nu dipegang banyak. Tak ketoh. Saur anjeunna geus dipikanyah ku Allah, Bapak jelema hina kieu nya, ku Gusti teh diparengkeun katetesan ilmu mantena. Tug duikeun ka bisa ngawuruk deui kieu walaupun nu ngejah nya tatanggi gitu. Alhamdulillah. Nya ieu teh teu leupas dina karomah barokah nu janten guru. Kusaha ditirakatan ku guru. Dirialdohan ku guru. Didoakeun ku guru gitu. Teu cicingeun guruna. Siang malamna dohir batinna teh nya. Matak
bararokah matak rumasa ku satu bisa model guru kitu nya titip diri sang badan ka guru ku ngawurukeun hasil pangwurukna salajengna nyaketan ka mantena ku doa salajengna ngajarahan tempat mantena supaya aya netes gitu kadituna bisa diteteskeun deui. Tah itu nya barudak kade urang mayunan zaman kiwari nya nu sakieu aduh kirang-kirangna aya pitulung Allah mah kabawakeun kanu teu pararugu. Tos satuina Muhammad painaman ahaba sayan fahuwa abduhu wasobru jeung ari sobar eta yasiru ngajadikeun ieu sobar al abida ka hamba mulukan ka pirang-pirang raja. Tah berkahna urang sobar maka ku Gusti bakal dijadikeun seperti anu nguasai nyaeta seperti raja. Tah ieu ngaji Muhammad nya pangna urang kudu ngaji teh nyata dilatih sobar. Ngaji teh dilatih sobar. Tah lamun teu ngaji kieu berarti urang teu dilatih sobar. Nah ku kieu mah pan urang dilatih sobar dina bab ngayakeun bekal. Pan ngaji teh prayogi bekal nya teh cici. Model bekal jang kitab, jang kalam, jang mangsi, jang buku, jang anggoan, jang nu sanesna. Sobar dina bab waktu. Deuk sajam 2 jam. Urang teh cicing di tempat ngawas. Tuluy dina waktu nu sanes mulai sadinten, saminggu, sabulan, sataun, 2 tahun satarasna. Dina raraga ngaji teh sabar kurang teh dijalani. Tuh sobar. Tuluy sobar dina emutan, diperes emutan teh. Sobar dina mana? Diyakinkeun manah teh jang nalar, jang ngaderes, jang ngapalkeun, jang memahami ilmu teh. Sobar ditikir-dikir ye. Tuh sobar bila mana menak ka bunga. Ieu sobar bila mana menak teu ka bunga, mah dicarekan ku guru sinirang ku guru. Da nyaangeun guru teh kitu teh. Sobar we. Tuh dina ngaji mah. Sobar. Aya sobarna bila mana kitu yasirul abidu mulukan. Mangka ku berkana sobar, mangka hamba eta anu asana pihinaeun teh ya, ku berkana daek sobar, maka ku Gusti dijadikeun raja. Tah salianti dina ngaji mah nah langsung kieu mau aya sobar Muhammad. Ilmu tina HP mau aya sobarna. Naon atuh sobar kudu meuliean pulsa misalkan. Udah lain jang ngaji unggul. Da lain kitu ngaji mah. Manya atuh ngaji tina HP nu ceramah-ceramah. Anu nyetel HP na mah keur ngising panetehnya nangunyar. Atana pikeun ngocoblak ka ditu ka dieu atau dibulugir gitu. Teu ditiung gitu. Manya ngaji gitu. Mah aya sobar. Mah aya rezeki anu dikaluarkeun. Malah aya waktu anu di luangkeun nya mah dilatih hate jeung di pikiran supaya yakin tuh moal teu geunah teh tah ku sabab teu dibarengan jeung sobarna mangka asalna ge hamba bakal jadi hamba we mah jadi raja. Tah justru ku sobar ku cara kieu urang teh sobar anu asalna bakal pihinaeun seti abid mangka ku berkana ngalaksanakeun kieu nu kalebetkeun sobar teh maka ku Allah bakal dijadikeun anu mulya seperti raja matak ceuk Allah yarfa'illahu utul ilmad darajah teh itu berkana sabar Muhammad. Satuina pang disebut mulya anu daek sabar mode ngaji kieu mah Muhammad. Dia cek katerangan benerna berlipat ganda ganjaran nana benerna mode wuduna bener da ngaji teh apal ilmu wudu dilaksanakeun bener berlipat ganda ganjaranna. Salahna oge dietang kasalahan kengeng ganjaran. Ganjaran tina naon? Tina ngajina. Apan salah? Kasalahan. Pan diaji teh ku saeta. Berarti lamun ngalaksakeun salah teh pohoeun deui, kapohoan disebutna. Ai kapohoan teh dihampura. Tuh itu teh cici. Anu ngawas mah salahna direken kasalahan. Pohona direken
kapohoan kenging jaran tina naon tina ngaos dihampura ku Gusti kalebetkeun jami anu nuturkeun ka anjeunna guru teh padahal mah kasalahan kapohoan da murid teu apa nuturkeun we kitu nuturkeun dituturkeun padahal eta teh keur salah ngan kasalahan poho kapohoan tuturkeun cek jelema teh nah eta muridna ngalakukeun kitu nah da ulah kitu itu nah ta muridna nuturkeun guruna anu kapohoan teh anu kasalahan teh dihampura sarua guru muridna oge sabab nuturkeun guru anu asalna ngaji apal no ditebus kabodohanana nyaeta ku kasobaran ngaji teh anu mana bila mana salah direken ka salahan pohona direken kapohoan teh sehingga muridna oge lamun teh manuturkeun anu sok padahal lamun apaleun eta teh salah muridna ge direken kasalahan direken kapohoan dina pada kenging jaran dihampura ku Gusti tuh teh cici eteh nuturkeun anu sobar mah memeh jadi ajenganna teh tuh salahna direken kasalahan pohonna direken